Gedenganan ieu aya tangkal sampai yeuh. Tapi ieu sampai sahanya. Sahanya itu nya. Budak paculik naonan dirinya nih. Ih jika nama ieu nek maling sampo ieu. Capeknya ah. Mesti cekau bagja deh. Kayak heula tuh aing teh itu di mana nya poho deui teh? Ah, sia keur naon di dieu sok sia. Langsung bae lah cobaan yeuh ke batu lah teh. Ieu lah, adi atuh lah. Hingga teh cobaan lah ke batu bisa mah. Kan cik si adik tadi pernah ngomong tuh. Karena awal tuh bisa nanti tersahat tuh bisa, iya orang bisa. Yang gede geningan tuh. Geningan batu. Daripada kos kieu mending sampe lah. Sampe tuh. Geninganan ieu aya tangkal sampe yeuh. Tapi ieu sampe sahanya. Tapi namun arek nyokot teh kudu bebeja heula nya. Geus urang bebeja. Bu, minta sampenya epek nya. Nih, ke kota teh meni kudu ngalewatan kebon kos kieu nih. Itu sampe teh asa loba kieu nya. Asa sarubur kieu nya. Asana nya asa jarangkung kieu nya. Sahanya itu nya. Budak paculik naonan dirinya nih. Ih jika nama ieu nek maling sampo yeuh. Di perjalanan yeuh. Maling manehna maling. Nah ieu budak cendahar ya di mana? Jadi nawe maling sampo kos itu. Urang jailan Yuk, naon sampai teh meni kos batuhan si rapi dah Meni awakan buntet-buntet kikituan teh ya. Tuh si bibir bebek tuh. Hayo si anak mah. Naon gerak ka dieu kumaha urek mah kamana urek teh pohoan di imah tadi teh da lain mah inget lah tadi teh ku indung teh naon nya indung teh bejana sapikeun sarwana urang teh lah tapi kuleungeun bisa mah nya masih bisa lah menang hiji dua map kita menang pastilah kuring maramo oge tah pasti menang ieu mah aduh urang gerak yuk saung tasal kenal itu anu saya teh Kang Kara anu sok tiktokan di dia lah kos budak ngora lah lain budak ngora oge lah tiktokan di dia tiktokan teh kos nu naon lah teh lah pokona mah burung naon mah teh geus sok ngomong gitu teh nambilan tiktok anu ke minang duit nu padahal mah teu meunang gitu naon
Kira. Itu genut nih sebenarnya. Mana-mana. Jangan rek ngalah belut. Nya eke lah we ngalah heula belut. Terus bro murah ngalah belut. Nah, ayo atuh. Mana kebaturan rek sok gitu. Dah si Pipi ngomong sih. Naon? Itu tamak teh lega, Mang. Tamak teh lega, ngalakan we. Urang nu ulah di dieu. Urang. Nyangga sok urang narik di dieu. Naon emang maneh? Ganeng. Capeknya ah. Mesti cekau bagja deh. Kayak heula tuh aing teh itu di mananya poho deui teh? Oh, bener tuh sarua itu saung itu ka dieu jauh. Cai kerjaan di itu nyata naon. Tolong. Soalnya tolong ke batur. Jauh tuh. Woi, Pak. Jauh deh. Bae sugan janji weh. Wah, jauh euy. Yang jauh jadi kah? Halus mah ya. Geus lah ya, ajrok. Jauh ajrok. Kayak dua meja ke baturan gitu. Ke baturan. Kasih. Kenapa? Kala. Mandi itu? Mandi lah. Mandi, bro. Ayo. Mandi ke mana? Oh, di dia. Mana teh ngarana sah sih? Pode. Hah? Ya, saha mau mandi orang lagi. Saha tuh? Duka, kurang apa? Aneh ngaran sorangan tuh apa? Di mana tuh? Mana kemana nggak? Kemana? Baik deh, kan itu. Kadieu. Kan tadi kita mangkat. Adia. Yo, ini buka saung Bu. Oh, mana teh kaciri? Atuh si mana atuh teh pican atuh. Nentong dipicen. Oh. Yo. Ai ieu nu saha? Nyawa teh? Ya, jika nama anu jelema emak teh ya, ieu mah. Hah? Mama, jika nama ada. Mama. Mama saha tuh? Duka. Bejakan ke si mama nah hayang gitu ya. Ma, bae tong. Jangan. Ayeuna lain. Nyangke sukan. Oh, oke. Yang eueuh we ka urang ke. Heeh. Urang ala we. Ye, geus ka tuh mangkat teh. Tah jelaskeun nu barloki itu semang geus nguraknya. Nya geus nguraknya. Oh, nya. Menang teh ngurakna. Bener. Mana dekeun belutna? Oh, belutna. Mantap tuh belutna duh. Teu beunang. Ye, belegug dengan belegug teh lain teu bisa. Belegug. Wow. Tunggu, Kemana tuh? di kulang ulang nih. Balik ka itu. Balik buru-buru. Babal tes ya. Babang kitu banget. Kasep tuh pamel. Ampun, Teng. Pabrik ya gede euy, kadekatan mah. Aya segala anu kos di kita gini tuh. Wah. Mudah-mudahan atuh ya Allah yang gawe di pabrik kita. Mesti saung wae aing bosan aing saung tah jenuh. Sebenarnya pegawainya kitu nyampeurkeun ka orang. Kang, gawe di dinya. Nya. Geus ka aing ka dinya gawe. Sokan. Ngomong sorangan aing geus gelo heueuh bener we. Astagfirullahaladzim. Sugan teh jurik. Astagfirullahaladzim, saya. Kak. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahu Akbar. Wah, ini dia juriknya ya. Sia keur naon di dieu sok sia yo. Sia keur mabok. Aing miluan mabok. Entong tang. Mabok naon ieu mah cai. Mabok lain cai, mabok ieu mah. Cai. Kami leung ya. Ancap wah. Tuh aing jadi liar ya segera sih ya. Kelak. Aing teh geus nginum nya. Allah kikieuna. Kita. Bro mana dia? Aduh, alhamdulillah nuhun. Gawe di dia. Tanu pabrik ieu. Nah, ngaranna produksi naon sih teh? Masker. Oh, masker. Oh, bener. Dah. Tanya udah lah. Oh, Han. Tah. Mantap ya. Eta ada masalah. Aduh mare, udah mananya? Mana kan ngangon dia. Astagfirullahaladzim. Selain gawe oge ngangon alus nih kita teh. Dari mabok. Entong mabok we. Sama ciunya. Ciu apa teh ciu? Ciu teh nu lieur teh saeutik. Aing pengalaman baheula kabeh. Geus ya. Kala aing perkenalan lah ngaran sia sa?
Ngaran sia saha? Ngaran maneh? Ngaran kamu? Saha? Ngaran Kai ieu atuh, Rudi naon? di lepas. Oreo. Ngaran nama alus, Lepano, Leleai. Lela apa? Lelepano. Ngaran Lepano mah alus we. Kalau aing bingung sih ya, kali pertanyaan aja kan jadok di dia ku naon, lain gawe kadinya bejakeun ku Aisyah ka atasana. Naon embe. Iye, ngongon embe lu batur temen nunggu maneh. Curi. Aing pahang kieu itu rokok naon teh? Pantesan si Polo cai aing ge Aspro. Rokok mah tong Aspro tuh. Menik kene jarcok, tah eta jarum coklat. Sakeureuk ku aing dibere. Yes, sama. Nuhun ka aing teh ku aing geus dibere persia teh hiji. Ya nu eta ka aing. Aing masalah dibere hiji, sia ku mere ka aing kitu. Pan aing teh ulah ieu. Sia geus asup kana wilayah aing ieu. Sawah sinincak sawahnya. Nah, sawah teh teh kana bagian aing. Aing teh asal ada beus berarti sawah aing dincak, sawah aing kitu. Sia masker di luhur, masker mah di dio, aing di dio di luhur. Mabok keur lah. Sia mabok wae tuh mabok hirup ieu, ibadah teh, salat. Lu mabok wae, bejakeun keur lo. Udah ngora di dia untuk mabok itu. Emang mah ngacaplok lah. Ya, sama dibejakeun ka aing kolot teh, ieu kolot ya. Masalah itu kolot ya sia udah. Udah kabeh sore sia mah. Jakeun. Makan. Ya, masalah makat sia teh. Sia makat ka ditu, gawe kitu. Aik mabok. Gawe. Ini jam ayeuna. Oh, tempo jam berat tuh. Tempo ana jam. Tempo. Lah. Bro. Sebenarnya mabok teh lain nyawa aing geus teh keur males asup gawe kitu cing dia. Surion tinggal ngolong sorangan. Keindahan naon keindahan? Keindahan mah nang duit loba gitu tah. Menang sawah loba hektar gitu. Jadi sawah aing mah. Hah? Mana sawah sia? Iya, anggeus ku bator merah mata kitu ge. Kumaha kayak angon tuh pada gawe sia gitu ngolong sorangan ku itu tuh. Kayak domba gitu. Bang ane mah ngacaplok mah lah. Aing masa ngacaplak aing watak ieu pra. Aing watak aing kieu. Mah tuh kumaha deui aing ieu gitu. Punten. Pas kumagi abdi teh dia nya, kena uik kitu mun kitu. Heeh. Nah, kitu mah nya we nya. Salah urang atau salah maneh? Salah maneh dia. Sorry mikir itu sama. Apa? Makan baik. Baik. Tuh, saya warga manten saya kebijakan keur maling geus dia. Cuma nyaho aing keur ngincer. Ieu nya, cal ajloknya. Siapa? Sia coy ajak. Yang dorong. Bola di dia ge, ha? Aing mah jeung yang biasa cinta bulan di saung. Nya. Jauh kok sama jawab teh. Oh, belum suka bisa. Sana. Iya. Ya kemang naon sia nyaho teh? Iya. Hah? Ya kemang naon? Baheula teh ieu teh sok seledekan ieu teh. Naon itu kemang naon teh hati ieu. Parawan gitu. Parawan lain, ini bukan parawan yang mah. Tuh. Ini. Siapa buat tojas ya? Baik. Tunggu dia kenaonan sih dia. Soalnya iya, aduh, menyangkutkan dari iya aing ya. Saung sana mau mabok sendiri saya ke aing kebawakeun deh. Ieu jiwa atau cai juga masih teh. Ini Barang asana. Ini ya. Cai mah. Nyes, ngampura orang saya akan ke mana? Mana ada gawe. Nam. Ingat. Saha ngaran teh Rudinya? Rudi Alpano. Alpano lain. Udah pano. Numpangnya segituan geus mau ngojos cima yo. Astagfirullahaladzim, ampun ting. Aing bingung dah. Sakapung bingung kita. Udah ngora ayeuna kunaon kita sok abok yang jiwa gitu teh kunaon tuh. Aing naon sana pikiran teh lieur anjing geus lieur. Anya lieur mah kepikiran ieu sih. Duit ongkos. Maksudna eta budak eta teh naon tujuanna dia teh naon? Pan gawe di dinya. Pan gawe nu lainna. Oke kah, juga namun amprok deh gitu. Paling kayak tahu ya. Paling misalkan amprok deh itu dia siapa? Tadi saung gitu maksudnya ngobrolnya mengenah gitu. Tapi mudah tak asa kasep gitu mah. Coba budak kita sudah. Ngomong gitu. Selain mudah eta lah misalkan kasep itu mah nya. Cek gawe teh di toko kita. Kasep dak teh. Si banyak umur aja mana. Tong sok gitu bang nyarak. Mabok wae buka adik itu mah jawing wae. Lah. Kayak ngomong sorangan. Kena eka saung deui, saung tinggal udah angin saung deui. Udah lah. Ih, opo di saung mah geus. Gitu we. Pokona mah sadayana gitu lah. Nya. Ka mana oge eta anu ieu tahu. Sing sehat, sing muncul deui gitu. Hiji tambah hiji barang. Dua. Tambah dua.
4, ya tambah 5, 25, gas.